Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng abdi Angga Akila Syaputra dina warta nu bade kapidangkeun nyaeta korban longsor di Desa Telonjaya, Bandung. Puluhan murid sakola SD di Desa Telonjaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung kena bencana longsor. Seueur murid anu masih keneh diajar di tenda darurat. Teu tiasa sakola deui kusabab sieun aya longsor susulan. Saeutikna aya 183 murid sakola menengah pertama anu jadi korban longsor. 46 urang diantarana nyaeta murid SDN Cisondari anu sakolana deukeut sareng tempat longsor. Khusus pikeun murid kelas genep anu sakedik di ujian nasional. 2 minggu ieu manehna bakal diajar di Kapala Sakola di Cisondari. Sangaja ditempatkeun dirinya Supardos tiasa meunang bimbingan anu leuwih samemeh ujian nasional. Murid bakal dipasieun bekel pangajaran tambahan utama pikeun mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, IPS sareng matematika. Unggal poe Senen, murid anu diajar di tenda pikeun kelas 5 kahandap meunang bimbingan khusus nu didatangkeun ku Dinas Pendidikan Kota Bandung. Tenda darurat anu diadekeun di Blok G5 di Perkebunan Teh Dewata, kira-kira genep kilometer ti lokasi longsor. Dina kayaan diantara jeung ngajar sayana, murid katingalina teu baretaheun. Putri salah sahiji siswi murid kelas 4 anu diajar di SDN Cisondari nyarioskeun yen manehna kurang ngeunaheun diajar di dinya. Nah sakitu wae anu kapihatur wilujeng kapatepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur, amit mungkur sareng abdi Angga Akila Syaputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.